Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak kelas hiji, kumaha dararamang? Mugi sadayana sehat walafiatnya. Alhamdulillah Gusti Allah masihan paparin kasehatan dinten ayeuna. Nah barudak, ayeuna dinten naon? Dinten Jumat. Urang sapertos biasa diajar bahasa Sunda sareng Ibu Nining. Ayeuna masih pengajaran 7 mengenaan sasatoan jeung tutuwuhan. Nah ayeuna di lawungan anu katilu barudak nya. Jadi ayeuna pamungkas dina pengajaran 7 ieu. Bu guru bade ngabacakeun tujuan pengajaran dinten ayeuna nya. Anu kahiji mungkin barudak tiasa nembangkeun pupuh. Anu kadua barudak tiasa masangkeun kecap. Nah, sarta acan urang diajar, saena mah urang ngadua heula. Ngadua mulai. Ngadua rengse. Nah, barudak masih emut pan naon artina sasatoan? Naon artina tutuwuhan? Nya pinter sasatoan teh nyaeta binatang. Ari tutuwuhan artina tumbuh-tumbuhan. Ayo urang ayeuna diajar ka tujuan pengajaran anu kahiji nyaeta nembangkeun pupuh. Cing barudak masih emut. Naon artina pupuh? Pinter. Pupuh teh puisi Sunda. Kamari urang diajar pupuh balakbak, nyaeta pupuh lucu atawa pupuh komedi. Ayeuna yuk urang babarengan diajar pupuh Mas Kumambang. Pupuh Mas Kumambang teh nyaeta pupuh pikasediheun. Kumaha nembangkeun pupuh Mas Kumambang teh? Hoyong tiasa kupingkeun nya barudak. Kos kieu pupuh Mas Kumambang teh. He barudak kudu enya mikir. Loba tatangkalan nu aya di sisi pasir. Kade ulah dituaran. Lamun tatangkalan di pasir pulistir, urug bakal datang. Cai ngagulidak ngalir, mawa caah kawalungan. Loba lembur bakal kakeem kacai ku polah manusa. Rea jalma anu ngungsi nyingkahan jauh ti imah. Tah barudak kitu pupuh Mas Kumambang teh. Kumaha tiasa? Mugi tiasanya mungkin lamun barudak teu acan tiasa ayeuna tiasa diputer deui pupuh Mas Kumambang ieu. Nah, pupuh Mas Kumambang di dieu teh ngagambarkeun urang sadayana kedah mikir-mikir. Sabab di lingkungan urang teh loba tatangkalan. Lamun tatangkalan teh ulah sok dituaran. Lamun dituaran teh urug bakal datang. Urug teh naon? Longsor nya. Nah, lamun longsor teh tiasa ngakibatkeun caina ngagulidak ngalir. Terus jadi mawa banjir ka walungan atau ke sungai.
Nah, lamun tos banjir eta lamun tos bencana urang jadi rugi sadayana nya sabab manusia teh sok boga pola suka banyak tingkahnya ya, suka apa namanya sikap bersikap tidak teratur ya. Nah, misalnya lamun tos banjir orang rugi sadayana, desa-desa bisa terendam banjir. Terus banyak manusia atau orang-orang yang mengungsi ketika banjir. Sebab kenapa? Nah, banjir itu bisa diakibatkan oleh tingkah manusia atau sikap manusia yang kurang mematuhi aturan. Jadi banyak tidak boleh menebang pohon sembarangan ya. Jadi ulah tatangkalan teh ulah dituaran. Namun dituaran bisa aya urug atau longsor. Nah, jadi ya teh pupuh Mas Kumambang teh sapertos ieu. Nah, barudak mungkin aya tugasnya ti Bu Guru nembangkeun deui pupuh Mas Kumambang ieu. Mugi-mugi barudak biasa. Oke sayang, ayeuna barudak ngalanjutkeun ka pengajaran anu salajengna masangkeun kecap. Nah, barudak lamun masangkeun kecap teh Bu tingali heula kecap-kecap di luhur terus dicocokkeun ka pananyana ya, dicocokkan pada pertanyaannya. Nah, orang tadi terus babarengan nembangkeun pupuh ngagambarkeun naon, terus hartina kumaha nya, teras ngalanjutkeun tembangna teh kumaha. Nah, anu kahiji urang baca babarengan yuk. Anu kahiji nyaeta bacana urang kudu enya-enya. Nah, tadi terus ngupikeun pupuhnya. Coba anu mana kecap anu cocok. Anu A, B, C, D, E, F, G, H. Anu mana sayang? Pananya anu kahiji nu cocok nyaeta anu C. Mikir jawabanana. Pinternya urang kudu enya-enya mikir. Terus anu kadua, coba anu kadua urang baca deui babarengan. Loba tatangkalan di sisi saha anu bisa ngajawab. Jawabanana pasir, pinter pisan. Ayeuna anu katilu, tatangkalan di pasir ulah coba. Pohon-pohon di pinggir jalan ya, tidak boleh di apa? Ya, jawabanana nyaeta anu F. Ulah dituaran, jangan ditebang ya. Nah, ayeuna anu kaopat, baca deui urang babarengan. Mun tatangkalan dituaran, pasir bakal apa kalau pohon-pohon ditebang? Iya, tanah akan urug ya, akan longsor. Nah, pinter barudak tos tiasa masangkeun kecap jeung pananya anu merenah. Nah, barudak alhamdulillah materi dinten ayeuna atos rengse. Mugi-mugi barudak tiasa jeung pahamnya materi dinten ayeuna. Ayeuna urang ka tugas. Nah, tugas barudak ayeuna naon? Nah, sata acan dipasian tugas ku ibu guru. Ayeuna bu guru masian neguh gambar heula. Nebak gambar heula barudak nya. Coba sato anu sok kongkorongok sato naon? Cing saha anu tiasa ngajawab sato anu sok kongkorongok? Nya sato ya namina sato naon? Hayam ya, sato hayam jago. Hayam jago mah sok kongkorongok atau berkokok. Anu kadua sato anu bisa hiber. Coba saha anu tiasa ngajawab sato naon? Pinter, sato manuk nya. Ayeuna sato anu sok berenang di cai. Sato naon sayang? Sato nya sato lauk naminanya.
terus sato anu jangkung beheungna panjang pisan. Coba sato naon sayang? Sato jarapah, pinter. Terus sato anu salajengna sato anu bisa hiber di awang-awang nya. Nah iya namina sato naon sayang? Saha anu tiasa nyebatkeun? Pinter, iya namina kupu-kupu. Nah teras ayeuna urang neguh gambar deui sato anu sok diwaluku ku patani. Coba sato naon? Ayo, pinter, sato kebo. Terus sato anu sok nyatuan jukut, resepna jukut. Nah sato naon ya? Coba saha anu tiasa ya nugu gambar? Nya pinter, sato embe. Terus sato anu buasnya. Nah ieu namina sato naon coba barudak? Saha anu tiasa nyebatkeun? Nya ieu sato orai. Terus sato sato anu tiasa hirup di cai, oke tiasa hirup di darat. Coba tebak sato naon? Pinter, sato uya. Terus sato anu awakna gede boga tulale. Nah sato naon coba? Ieu sato gajah, pinter. Terus nah nu terakhir ya teguh gambarnya sato ini sok ngagegel sok nyapit oge nya. Nah disebatna ieu sato naon coba? Saha nu tiasa masih emut barudak namina ieu sato naon? Nya pinter, sato langir. Nah barudak tos neguh-neguh gambar ya tos dipasian terang ku bu guru, insyaallah barudak mungkin tiasa ngajawab pananya dina kuisisnya tentang sato tutuwuhan oge teras sareng pupuhnya. Nah tadi teh pupuh naon anu pupuh anu lucu teh? Pupuh balakbak. Lamun pupuh anu pikasediheun pupuh mas kumambang. Pinter deh barudak, alhamdulillah ayeuna materina tos rengse. Nah jadi aya tugas 2 nya di bu guru. Nu kahiji nebangkeun pupuh, anu kadua jawab 10 pananya dina kuisis. Nah sayang lamun ngeunaan pupuh teh, pupuh tiasa ngan hiji nya ngan sabait weh, hanya 1 bait saja ngan sabait weh. Pilih bait anu kahiji tiasa, bait kadua, bait katilu. Jadi boleh pilih, boleh menembangkan pupuh yang bait yang pertama, kedua, atau ketiga. Nah sakinten wae patepang urang dina dinten ayeuna. Hatur nuhun, mugi manfaat. Minggu payun urang atos pengajaran anu kadalapan. Oke sayang, nuhun sadayananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.